ibu gaduh rasa komo ustadah loba dosa komo nu lain ustadah ibu-ibu nu hadir di dieu sing gaduh rumasa urang loba dosa komo awewe tukel kepala rumah tangga teh ku ibu teh tong laleuleus tara daek salat berjamaah jurungkeun lulus bere vitamin loyo bere obat lulus wae loyo wae geus dibere obat jurus terakhir salaki teh sing sering dibere sumanget lain susu atau dibere susu mah lain kala salat lain kala ka masjid berjamaah kala ngagengel we di imah juk manganu bade arwih mudah-mudahan sing diparegat jurig ih kapan ibu ari jalmi masuk dugikeun ka tamat tunras ngaos teh itu komo dugikeun ka doa mah hebat bakal menang ilmu manfaat ngan jurig masuk sieuneun ku doa teh jadi we sok balik ti heula itu jadi nu uhih ti payun teh eta teh ngaranna mingat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibaraseuhan duka tarunuh duka nungtut sarare nu ngajawab salam soratna rada eueuhan daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam soratna rada tarikan siap araya parawan aya nini rana duda numana nu nyeri cangkeng aya nu nyeri tuur tak pantesan diuk nanyang hunyar eta teh cangkel ece lain nyeri tuur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten upalih kencaeun abdi ieu hari rup henteu. Akang mah da teu puguh atuh da. Abdi maca salam tos 2 kali giliran ibu-ibu Masya Allah nu dipengker nu dipayun komo nu di tengah sami ngajawabna jeung tariknya kompak giliran nu beh dieu arolohok disebut hirup da teu nyora disebut patung da usik sok geura urang dicek heula ibu aya repeh pak da nu ieu wungkul barudak nu eta mah kararieu ieu teh daerah naon namina ibi Babakan Kadu Daramang ya neng-neng meuni gareulis Santriah grup Ijo Lumut Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Hei eneng yang jilbab abu, gelis cantik siga ulat bulu, dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Hei emak nu daster biru, hidung pesek siga goreng tahu, bojo akang nu anak tilu, mun seri koneng tara nyikat. Sok mangga fokus dengan HP na uyos nyerepeng HP.
mudah-mudahan sing aya kuotaan ngan jangan sampai seperti ini ari HP elit ari ngaji sulit. Aya nama urang ngaraos heula ibu-ibu ngaosna tong ningalikeun kasusah tong balangah keur ngaji mah kudu loba sedekah. Tos biasa ibu ieu dibabakan kadu pangaosan kompak ieu jamaahna tos biasa. Tos biasa dibabakan kadu pami nu ceramah di payun tara dibere cai tos biasa. Alhamdulillah. Akang bade moto abdi ulah ti sisi bilih penyon ka dia di kapayun. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Dah. Sareng bakina we, sareng bakina. Sok reuwa sugan teh Habibahar. Si orang yang mah Habib Gahar. Nih sagala pisan itu nya nih rupa-rupa. Ya sah ieu we heula. Ieu teh naon namina? Aqua mah merek. Asli lama ieu teh air. Air putih. Air yang amat sangat murah. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu an sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah amma ba'du. Niti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi tiasa kempel riung jalmi-jalmi nu jumlahna leuwih ti hiji. Sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Cicing tong rariweuh. Nya atuh da wur-wur bari teu ngalungkeun 1000 acan. Keluarga besar pondok pesantren Miftahul Khoir ngayakeun acara nu dipolah ti anggalna bahkan ngonang abdi tebih-tebih ti kampung Neglasari. Dina meja masihan cai ge meuli rupi-rupi aya aqua aya larutan penyegar cap kaki 3 aya Pocari Sweet aya Sprite ngan hanjakal teu aya cai kopi. Di manakah kini? Cicing tong ditepakan ke heula. Jeung cicing. Cicing jak heula. Jangan kau sembunyi. Tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri. Berselimut sunyi tanpamu oh kopi.
punten panitia eta mangemutan were panyawat abdi ayeuna teh nuju tunuh teu kiat biasana mah damangna teh kuluak white kopi sok sanajan dina meja teu aya cai kopi tapi bingah dina ati sanubari urang kadang wargi nu hadir dina ieu wengi sabab dina ieu wengi aya para ulama sareng para kiai sok bantuan nyora ibi ngan anu sok ngaeueuban dina ngaji pemain inti eueuh deui iwalti aki-aki jeung nini tujuan urang angkat ti bumi sami maksadna bade tolabul mugi-mugi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi ya robbal bingah nu taya hinggana abdi sadayana nu hadir dina wengi ayeuna bahkan abdi nu tebih-tebih angkat ti kampung Neglasari tepatna tapi Kabupaten Masarua Tasikmalaya nu hadirna dina wengi ayeuna jumlahna leuwih ti 2 di antara nu hadirna ibu-ibu jeung bapak para pamudi sareng para pamuda tokoh masyarakat terkemuka aya bahkan rakyat aparat desa utamina para kiai sareng para ulama moga-moga tujuan urang sadaya kumaksad bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dina peuting ayeuna sing payus mungguh mantena panitia kae heula tong waka amin panitia nu parantos masihan larutan penyegar cap kaki moga-moga sadayana sarua maksadna jalma anu angkat kana pangaosan ayeuna teu aya sanes kajaba bade milari ridho Allah Subhanahu pamoga urang sadayana urang babakan kadu sing janten jalma anu bagja bari tarakwa moga-moga sadayana di akhirat jaradi ahli surga ya robbal jangan dulu kemana-mana saya akan kembali setelah pariwara yang berikut ini ketika bibir terasa pecah tenggorokan terasa kering itu tandanya kurang lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu kopi tersiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik Al-Quran nu janten wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan dina raraga ieu acara imtihan bahkan aosan Al-Quran dipasieun ku aosan sholawatan dibiskalan dituturkeun hempak merbayak sababarengan kautamian keur urang selaku insan ku aosan Al-Quran pamugi sing janten hiji pedoman tina eta aosan sholawatan mudah-mudahan sing janten hiji kaberkahan urang kampung babakan 2 sadayana nu hadir dina ieu patempatan di babakan kado atuh tong molotot ibu atuh pamoga urang babakan kado ku aosan sholawatan sing janten hiji kaberkahan di dunia urang pinangi jeung kabagjaan di akhirat mudah-mudahan sasarengan disafaatan ya rabbal Allahumma sholli wa sallim ajib Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna wa akhlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhirah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
bacakan sholawat syifa semuanya. Semoga kampung Babakan Kadu yang hadir di malam ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khair, semoga Allah selalu melindunginya, menjauhkan semuanya dari segala mara bahaya dan penyakit. Wasahbihi wasallim sekali deui Allah ala sayyidina. Barokah sholawat kopi datang. Qulubi wa dawaiha wa afitil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasobihi wasallim. Berkahnya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat sadayana. Allah tong bosan mau sholawat, semakin banyak membaca sholawat semakin semangat, semakin dekat dengan syafaat. Qulubi wa dawaiha. Semangat ibu-ibuna luar biasa. Sing sararehat sadayana ya Allah, sehatkan orang kampung Babakan Kadu, sehatkan sadayana jamaah nu hadir dina ieu tempat ya Allah. Lihi wasobihi wasallim sallallahu wasallama sayyidina Muhammad wa alihi. Para santri calon kiai semuanya bacakan sholawat Nabi. Wasallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi aina. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah. Tidak akan ada dunia ini kalau tidak ada Nabi tercinta. Salatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gusti urang ajib Kangjeng Nabi mulia Muhammad ja. Kita hafalkan dulu tarikh nabinya. Bangsana Ramana Sayyid Ibuna Siti. Semoga ruh Nabi Muhammad dihadirkan di tengah kita semua ya Allah. Moal aya urang sadayana, moal aya Babakan Kadu lamun taya Kangjeng Nabi. Wal bulana tanggal na April bulan Masehina tanggal kadua na mugi Gusti di payunan
Gusti Allah sing janten usul daya salatullah ala toha rasulillah salatullah Allah ala yasin habibillah ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah putrana mugi solehkeun rumah tangga na harmoniskeun rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun terakhir salamullah ajib ala yasin bibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik ulah ditepakan keur ngaji mah kudu jempe entong bari ngoprek wae mangkaning kamari mah ibu abdi ceramah di Bandung aya jamaah keur ngoprek HP ngaosna tuluy maot harita tuh diteuneun HP na da sieun maot iya aduh tingali abah nu sisi meninggal lepus udud bari teu ngicep-ngicep melongkeun abdi namun eta teh saha namina Mang Uwan mudah-mudahan Mang Uwan ditampi iman Islam cek tribalna diangkat deui mohon tong dioprek wae geura tukang salon teh ngoprek wae mohon urang doakeun tukang salona mudah-mudahan sing ka surga jeung salon-salona cek tribal diangkat deui geura sok bas ageungan meusan cek tah tos geus eta leungeunna kahanapkeun tah ibu tah barokah sholawatan teh kitu di dunia bakal kenging rahmat di akhirat kenging syafaat barokah sholawatan tadi mengadaguan kopi teh menilila geus sholawat matrojol datang jadi tuluh teh mendadak hilang ngan hapunten ieu panitia abdi teh dikersakeun ayeuna teh panyawa teh nuju rupi-rupi nu karaos dina salira kalebet ayeuna teh nuju leuleus tuur ta biasana damangna teh tara ku kopi ari leuleus tuur mah ku kerating deng biasana keur ngaji mah kudu jempe ulah tepakan cicing mohon punten nya anya sing harus nepakanan angke kita grup ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat keur ngaji mah kudu bantuan pe na wungkul entong bari ngoprek wae awas bari kalah tibra bisi dirawu kelong lanjut dina nampan aya kacang polong mangih ali di pasir kirisik itu Mang Uwan meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi apun tenda asli abdi mah teh tara biasa dipelongku aki-aki salawe mah 20 mobil sedan eta warna hejo awewe jam
ngan bisa dan teu bisa. Neng jangan beranggapan neng teh bade hirup kieu wae neng. Satu saat neng akan menjadi istri, menjadi pamajikan, punya suami. Ari geus gaduh salaki mah kudu bisa nyangu, kudu bisa masak. Sabab salaki teh kaulaaneun ladena. Nah, jadilah wanita yang memanjakan suami supaya lebih dicintai. Matak ibu-ibu ayeuna nu keur ngaji balik ngaji payudon salaki kedah bear budi tong baketut hareupeun salaki. Kumaha cirina istri anu solihah hareupeun salaki teh sok daek ngadangdanan diri, ngadangukeun obrolan salaki, lain ngadangkak ibi. Nyapohara jol-jol ngadangkak. Salaki ge keungeun. Torojol salaki liwat loba batur ibu teh tuluy kieu. Bedus, teman cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Awewe edan kieu. Ya teh panggung teh tos paten kieu nya. Nuhun ngan ieu dipayun asa di kanang eme. Bet atuh abdi teh kudu nya hareupan jukut teh. Tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco emung salat yuk terakhir salatullah Allah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nu dipihormat pengatur acara dah eta tukang salon teh menik mumpisan diuk. Ya wae dioprek wae. Saha namina eta? Asep, aduh. Ari nami Asep jauh tina rupi tapi pengatur acara, penertib wanci, master of ceremony, protokol mun aki-aki nini nyebatna. Nu dipihormat Mang Asep tukang salon. Keun da sakieu buktina tukang salon teh. Gawe panglilana buruh pangleutikna. Giliran salon teu ngareunah mik teu betah pada nyarekan kudu makena. Nuhun Mang Asep. Semoga Mang Asep panjang umur. Tos nikah. Para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Miftahul Khoir kersana Kang Haji Khoir. Kalih ibu hajina, para dewan guru, para murabi, para santri calon kiai, neng santriah calon ustadah. Neng jadi santriah mah engke nikah teh kedah ka santri deui amih barokah. Ibu putri ibu daftarkeun nya supaya gaduh minantu santri. Ari gaduh minantu santri mah ibu moal hese. Santri mah da palinter, sagala diulik ilmu di pesantren teh. Matak lamun geus nikah teh mitoha koret di ruqyah ku santri. Pamajikan cerewet di adanan. Jangan beranggapan neng jadi santriah itu akan mubah ataupun akan tidak berguna komo tidak punya harta. Justru jadi santri itu kebanggaan ke ibu jeung bapak nu gaduh putra di pesantren satu saat bakal jadi kiai. Tong waka amin da budak ibu mah teh di pesantrenkeun. Insya da ieu masuk aya nu ngalecehkeun ka santri teh ulah masantren cenah neng tu budak tatangga ge di pesantren teh kalah budug. Punten
nyeun ibu da para kiai jara di kiai teh eta teh gara-gara masantren. Abdi bisa kita ibu ladang masantren tapi di pasantren teh ngalaman budug tapi alhamdulillah jadi kieu. Berarti neng kalau di pasantren budug wajar. Da tepikeun ka ayeuna mah sarua santri di pasantren teh barud dug da ustadna ge bu bunga ustadna mah manya ya ustad budug. Ibu-ibu edan ka ustad nyebut budug. Budug ge ibu barorok ece. Di mana aya budug barokah? Ngacaprak budug barokah. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu sarahatia, para pamudi nu jembar ati, para pemuda nu jembar dada. Manawi aya bapak kepala desa aya teu aya? Teu aya. Tos maot. Bapak RT aya Pak RT? Bapak RT nu tara era tatalete, Bapak RW nu sok rancage daek nyontohan gawe. Ibu bapak haji nu tuhu ibadah ka Allah anu pinuji. Ibu bapak guru nu pantes digugu payus ditiru. Dina ieu wengi urang ningali kapengker judulna imtihan wisuda dan kenaikan kelas TKA, TPA, DTA, SMP meuni loba teuing. Terpadu dan pondok pesantren Miftahul Khoir babakan kadu Sambong Pari Mangkubumi Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2023 2024 Ahad sampai dengan Rabu 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2024 Masehi. Hapunten kunaon ku abdi disebutan ngahargai panitia da mahal nyieun eta teh. Penceramah bersama tadi dipanggil ustadah tapi abdi sok keung lamun aya nu manggil ustadah. Kunaon abdi hoream disebut ustadah da abdi teh loba dosa tageninganan krating deng datang si eta mumun aa dia gerasa kedap pangneangankeun kursi hiji nu kieu yeuh jung ka dieu deui nya. Alhamdulillah kopi aya krating deng aya leuleus tuur cager ngan ieu rieut sirah encan cager biasana damangna rieut sirah mah kuyakul. Kapan menurut penelitian medis sayangi ususmu minum Yakult setiap mohon si itu bakal datang deui. Ibu abdi masuk keung lamun abdi disebut ustadah lain teu hayang ngan teu akur jeung kaayaan da abdi teh can pantes disebut ustadah sabab abdi jalmi loba dosa. Ari ibu gaduh dosa? Komo ustadah loba dosa komo nu lain ustadah. Ibu-ibu nu hadir di dieu sing gaduh rumasa urang loba dosa komo awewe sok gede hilap peuceul lain hitut jijikana hitut. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lanjut ya ibu-ibu tos dalahar. Oh, da tita tadi ge barang dahar wae. Mun teh santri sanes dia gerak. Dieu. Calik di dieu. Ayo. Sok cici di dieu ka dieu diuk. Buru. Nah, geus kitu cicing. Nah di dieu. Maneh nu mawa mah nya tadi diukan. Awas cicing pokona mah tong riweuh nasi anu diukna cenah nu riweuh kitu tah sok sirik ka batur teh batur meuli kongkorong ibu nu nonggeng batur meuli geulang ece nu muriang
si eta nu diukeun nu surak teu kaharti cicing entong balik deui watir aya pulang nganting saha ngaran teh Lutfi urus atuh janggot teh karunya ari ate orang mana tuh Turki orang Turki turunan kidul aja sing puguh atau janggot tek diurus-urus sing rapi lah sae ngurus kumis tapi ulah diantep ngamai juga sasak leho ngerapinya Lutfi sabaraha tahun umur 27 berarti saumuran jeung budak abdi nu ngiring ayeuna itu 27 tos nikah teu acan ieu jomblo kuat pios lah can nikah oge da urang mah cicing puguh di negara Republik Indonesia aman da geus merdeka matak Lutfi nitip Bu Haji mah sing bisa ngajaga 17 rokaat cenah Agustus ceriweuh jadi Agustusan atuh 17 rokaat manya batur salat ibu rek ngahormat jawab atunya jika nu kurang vitamin kieu menila lulus tong boro-boro iya punten ibu ari ibu hoyong barokah rumah tangga hayang sakinah budak hoyong soleh-solehah tukel pelak kepala rumah tangga teh ku ibu teh tong lulus tara daek salat berjamaah jurungkeun lulus bere vitamin loyo bere obat lulus wae loyo wae geus dibere obat jurus terakhir salaki teh sing sering dibere sumanget lain susu atau dibere susu mah lain kala salat lain kala ka masjid berjamaah kala ngagengel we di imah pendiri pondok pesantren Miftahul Khoir ieu teh punten abdi teu uninga berdiri pesantren teh tahun sabaraha sabaraha 88 pinter geuning atawa Cep Lutfi teh tos lami di dieu sakedap jeung mending ngadak-ngadak ngesang gitu duh jika norek ngajuru keluar kesang ti luhur ti hanap aduh santri itu udah buduk jang tawasulkeun nya kaditu ka dieu digawe geus mere cai kaharep geus 2 kali Cep Lutfi teh sanu apal sanajan tampilan siga kieu isukan meja di kiai nya oh neng hoyong ka Cep Lutfi alif berdiri tahun 88 oh terus nya 88 itu Cep Lutfi mah tos aya teh can 88 atos orokeneh meureun ayeuna 2007 berarti karek satahun ya 88 mah abdi ge kan yuswa pun anak teh samian sareng uyeu mau naon eta ngasong-ngasong kertas oh mobil bari beu atuh beu urang kadiekeun ieu kela ceramah plus pengumuman nu gaduh mobil putih Jet 1867 mohon dipanggul dipindahkan bade aya nu kaluar sok mangga tah sawe nu gaduh mobil putih buah nu ieu nu Lutfi lain bener aya kunci lomari Z1861 mohon dipindahkan dikarenakan mau ada yang keluar atau cekap mang mau dia bawa deh kertasna tuh kelak kuno baju berem sok tah jung mohon Bapak Cep Lutfi ieu
lain peda mirip we. Iwah ibu urang ngaos mapai jalan. Oh, soraan. Bapak ieu lamun rek nyora ulah asa-asa kaluarkeun nya. Mun belah kieu we. Da bingung atuh keur abdi mah ieu. Sok akang tong asa-asa mun rek nyora mi puguh mun rek maot sakalinya. Mapai jalan satapak ngajugjug. Lain kitu. Nya tariknya salah deui. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan. Oh. Teu karasa capena sabab aya kendaraan. Ibu ka dieu naik motor kana mobil atawa leumpang? Mapah. Justru lebih keneh barokah mapah. Lengkah sampean ibu teh moal mubadir bakal jadi iba. Lengkah sampean kana ngaji mah bakal jadi ibadah kepatna jadi ibadah diukna ge jadi iba. Nundutan cek saha. Mapai jalan satapak ngajugjug. Oh tarikan teu karasa capena sabab make. Bade naon ibu jeung bapak angkat kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman sabab urang hirup di alam pawenangan eueuh deui hayang ridho ti Gusti Allah. Matak tadi dibacakeun kalimat thayyibah la maujuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maksuda urang dikitu dikiekeun ku Allah teh malar hoyong ridho ti Gusti. Rejeng pangampura dosa nu karasa jeung teu karasa angkat kana ieu pangaosan wireh cek katerangan lengkah sampean ibu jeung bapa berangkat kana pangajian sekalipun teu acan anjog kana tempat pangaosan tapi tini bumi tos aya maksud jeung pamaksadan niat aya patekadan hoyong pangaosan insyaallah dosa ibu jeung bapa mah tos dihampura. Alhamdulillah. Sok aya ibu dibabakan kado di komplek Masjid Miftahul Khoir di pasantren ieu pangaosan rutinan. Marhabaan. Solawatan. Yasinan. Dibabakan kado sok aya tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah teu meunang nu maraot mah. Ih, nu tahlil mah nu harirup. Tak berarti ieu nu diharup mah aliran sesat. Nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud. Cik atuh ibu teh sing areling hirup teh. Da eta tuh da barang dahar wae. Dibabakan kadu mangajina teh kitu we barang da. Berarti ngajina teh nu penting da. Daek hadir ece lain dahar. Ibu nu angkat ka dieu punten abdi bade naroseula dipaksa. Padahal ibu teh di bumi sok aya hanca. Wayah kieu teh biasana sok nonton sinetron di RCTI. Akang nu biasa wayah kieu teh keur ngolotkeun ditinggalkeun. Bade naon? Bade ka pangao. Ibu aya nu maksa teu aya? Tah kudu kitu bapak ibu kana ngaji mah tong dipaksa, tong kapaksa tapi kudu maksa. Tong boro-boro ibu anu ditaros ku abdi bapak yang ditanya ku abdi sekalipun saya yang bertanya angkat ti bumi ka dieu teh lain kuna naon maksa. Naon anu ngadorong maksakeun ibu bapak hadir ayeuna di dieu? Naon anu ngadorong bapak jeung ibu maksakeun angkat ti bumi ka dieu? Eueuh deui iwati ku rasa mahabbah alias cinta. Naon ceuk? Sing tarik. Cinta. Oh. Awas nu di tengah mah kunaon jiga nu keur bararingung. Ye bu ari keur ngaos mah tong ningalikeun ka bingung, tong ningalikeun ka susah, kudu tenang. Kudu lenglang, kudu jembar. Da apal ibu teh sanajan di imah loba hulang-huleng ece. Nah hutang, aya nu boga hutang. Ngaos husu mudah-mudahan hutang ibu balik ngaos lunas. Tak ieu nu amin tarik berarti nu gede tanagana. Oh, juk manganu bade arwih mudah-mudahan sing diparegat jurig.
Ih, kapan ibu ari jalmi masuk dugikeun ka tamat tunras ngaos teh. Itu komo dugikeun ka doa mah hebat bakal menang ilmu manfaat. Ngan jurig masuk sieuneun ku doa teh jadi we sok balik ti heula. Itu jadi nu uhih ti payun teh eta teh ngaranna mingat. Yang jurig si maknya jurig ngais budak. Yuk ibu araya iya wios ngaosna dugikeun ka jam 2 ari babakan kadu ngaji tepikeun ka jam 2 ge wios ieu teh ibu-ibu ahli ngabohong naon anu ngadorong maksakeun urang ka dieu teh abdi oge sarua angkat ti bumi tebih-tebih eueuh deui iwati dorongan rasa cinta rasa cinta sok dak moal teu nyambung jeung jurig TV mah buru gerai sok ibu ulah asa-asa kaluarkeun sorana sok daripada ngagenok dina dada sok keluarkeun sok aa tepakan tak ieu nu aredan rek nyaranyi ya yuk ada ka ustad ge geus nyebut buduk jelema edan ieu mah rasa cinta pasti ada pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci terus takkan hilang sampai datang akhir masa renungkan lila si neng mah moal bisa da lagu nu kitu tamu nu kieu mah ya bisa ya si neng mah panona alus bener anakna edan inungna gegelo sok neng cicing atong ditepakan ditempoti hareup sok tulikeun bu miluan tuh kanu aredan bu ngan hanjakal kalakuan gunta ganti tesirikna asyik tuluykeun nah aku naon no gelis bangor nah aku naon no bang asyik tuluy siga nama asa aing ajib bisa payu asik tuluy kulit aoy huntuna bodas tipung biwir berem-berem panon coklat ges areling keur ngaji ieu teh cik atuh sing hayang miluan edan alhamdulillah Kang Haji Ngoer aduh ternyata ngapalkeun lagu eta manfaat datang ka dieu mah ceu keun belah ceu lumayan ngacaprak oge piduiteun da abdi mah teu rugi rek ngacaprak rek kumaha-kumaha oge da tetep we ku panitia mah engke balik bakal dibarokahan ceu tong sok nyanyahuanan kurasa cinta ka saha ka Allah cinta ka Kangjengna abdi bade narus ka ibu cinta ka Nabi Muhammad ka mana aya Mang Asep eueuh oh aya hari itu Mang Uwan ka mana Mang Uwan oh uih tawa jurig berarti nya ibu cinta ka Nabi Muhammad tong asa-asa da salaki ge moal amek ieu bu ibu cinta ka Nabi Muhammad ibu cinta ka Mang Asep tukang salon rugi Mang Asep keur mah dicarekan salon teu ngareunah jaban nu hadir awe loba eueuh nu bogoheun hiji oge ibu lamun nyebut cinta ka Nabi Muhammad moal sieun dicarekan ku salaki bade naros abdi ka bapak-bapak nu jadi salakina bapak lamun pamajikan bapak nyebut cinta ka Nabi Muhammad bapak cemburu moal
Sungguh tidak punya perasaan si eta. Saking ibu ayeuna cintana ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi, cinta yang semakin membara, rindu yang semakin menggebu-gebu. Makanya ada paribasa mengatakan kalau cinta sudah melekat teh kotok terasa coklat. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie. Kalau cinta sudah membara teh ucing ge terasa peda. Waduh cek saha anger we teh ucing mah kumaha tu apaleun teu samata-mata ngajawab bahasa melamun teu pernah ngasaan. Ibu ari ibu sareng Nabi Muhammad bet nyebut cinta ibu pernah wawuh henteu? Sok sing tarik. Pernah apal? Pernah papanggih? Pernah kenalan? Tapi kenapa tiba-tiba ada rasa cinta? Papanggih encan jeung Kangjeng Nabi wawuh teh henteu. Jeung Ma Asep mah da wawuh wajar, lamun ibu aya rasa cinta ka Mang Asep da apal. Tapi kan Nabi Muhammad bayakin, jangankan ibu-ibu dan bapak-bapak, saya pun sampai detik ini panca indera telinga belum pernah mendengar bagaimana suara merdunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kita, pemandangan kita belum pernah melihat bagaimana postur tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita yakin sampai saat ini belum pernah jabat tangan, belum pernah sasalaman jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon urang semakin rindu, kunaon urang semakin cinta, itu karena anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Da moal aya ibu jeung bapak, moal aya babakan kadu, moal aya urang sadaya, moal aya Mang Asep, moal aya Mang Uwan, moal aya nu kieu. Lamun teu aya Nabi Muhammad, assalamu alaika ya Rasul, assalamu alaika ya Habibi, ya Rasulullah. Nabi Muhammad ayeuna teh tos teu aya ibu. Nabi Muhammad teh bapak tos teu aya. Sadar diri ibu jeung bapak, hirup di alam dunia urang nu loba dosa bakal ninggalkeun alam dunia. Nabi Muhammad wae nu teu gaduh dosa wafat meninggal komo Lutfi. Harianan Mang Asep. Nabi Muhammad tos teu aya nu dipika cinta, nu dipika rindu. Aya di dieu ayeuna penerusna Kang Haji Khair ulama kiai. Alla ulama warasatul ulama pewaris Nabi. Makana urang babakan kadu nu cinta ka kiai, nu cinta ka ajengan sarua jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Mangpaat ayeuna pesantren Miftahul Khair aya, Kang ajengan khairna aya. Ibu budak di pesantren, yuk ibu ngawuruk teu bisa, mapatahan budak teu bisa, diserenkeun ka Kang Haji Khair. Cintai Kang Haji, ulah dianggap sepele jadi kiai. Sarua jeung cinta ka Nabi, lamun ibu cinta ka kiai. Matak satahun sakali mayeuh ibu nu boga dunia teh ulah sok nyaah ka kiai mere. Sarung teh BHS pangmeulikeun. Ulah ieu mah nasib ustad jeung kiai teh watir ibu sarung teh gajah duduk. Bari eta ge pamere urut tinu maot. Buruh ngurebkeun. Atuh dipake ngaimaman ku kiai teh berjamaah teh kalah ngajung jurigan. Matak ge lemur abdi mah ayeuna seueur kiai jujur atuh. Araredan beki ieu. Tadi ka ustad nyebut budug, ayeuna ka kiai nyebut jurig. Asli abdi mah sieun ku jemaah aredan kieu balik ka bawah GR atuh. Deung eta nu di tengah deukeut tihang ka abdi nyebut gelo. Pak RT punten tewak tuh. Nu nyebut gelo ka abdi kudu cekelan. Tong dicekek bisi maot atuh. Saking ibu cinta ka Nabi Muhammad, saking ibu rindu ka Kangjeng Nabi Muhammad, luar biasa sholawatan teu eureun, memuji Nabi Kangjeng Nabi teu liren. Nuju mepene budak ibu di dapur bari ayeuna keur masak, hayo we saur ibu teh, ya Habibi oh Muhammad, ya Habibi. Kanyahuan ku salaki saur ibu, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Dicarekan moal. Salaki amek moal. Salaki bakal pasea moal. Tapi coba lamun ibu di dapur bari masak,
cek ibu teh ok Muhyiddin atawa ok Mang Uwan menang sajam ibu kikituan kanyawan ku salaki wah mangnya tebeak beung ibu dicekek ku salaki sabab cinta ka Nabi Muhammad termasuk ayeuna ibu tahun anu ayeuna bulan anu ayeuna sakedap deui bade mayunan Islam bersejarah bulan bersejarahnya eta tahun baru moal aya urang sadaya lamun teu Kangjeng Nabi tos teu aya tuturkeun apapun aturan ti para ulama ajaran ti para kiai lain ulah nuturkeun Mang Asep da abdi mah butuh keneh ku kiai daripada ku Mang Asep Pak RT aya abdi mah butuh keneh ku kiai daripada ku RT RT mah ibu teu aya loba keneh nu hayang jadi RT presiden ayeuna CF jabatan presiden loba keneh nu hayang jadi presiden tapi coba di dieu lamun Kang Haji Khoer ngantunkeun alam dunia moal aya nu bisaeun sosok ngagantian Kang Haji Khoer RT moal bisaeun tapi lamun RT ngantunkeun ti payun Kang Haji Khoer bisaeun jadi RT itulah kelebihan kiai RW maot bisaeun kiai jadi RW makana lamun bisa manawar ka Gusti teh nu maot teh mending RT we heula atawa Mang Asep heula hidup Pak RT da karunya ibu atuh dari jadi RT mah geura hirup geunan kalah kata langsara RT ripuh teu puguh hirup osok nyeri hate komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun Bapak R majar RT goreng tuh kalah katumluhan RT mah otak abdi doakeun ibu sing jadi presiden pokoknya mah janji sababakan kadu RT lamun abdi jadi presiden rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan tuh Nabi Muhammad geus teu aya Nabi Muhammad meninggal dunia ibu jeung bapak saladar hirup di alam dunia teh jangtong balaga kena masih muda aduh buuk panjang ari di udag soang leweh tapi alus ketang cep Lutfi mending kena gondrong daek ngaji daripada botak korupsi aja awas ulah sok ngabeda-bedakeun ibu pergaulan ayeuna ibu berteman kena beda tampilan menikah sok goreng sangka tong di deketan cenah tus itu mah cenah bukna ge gondrong ditato beuting eta teh lain tato beuting eta teh hapur urut ka bentar gelap ecet teh cenah tong di deketan cenah si itu mah tukang judi beuting hatena mah tukang sholawat ka Kangjeng Nabi da ibu ge ayeuna nu gareulis ditiung can karuhan tiung ibu alus kana laku bapak-bapak nu garinding bapak-bapak nu di karopeah can karuhan eta kopeah alus kana lampah betul tuh da geuning ayeuna loba keneh awewe nu sok ditiung tapi tiung teu alus kana laku loba keneh ayeuna ibu-ibu nu make syar'i tapi teu islami ternyata hatena mah lain jeung tiungna beda jeung bajuna kadang-kadang ibu-ibu ayeuna tiungna hade tapi jeung dulur henteu jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun oh aya nu kitu di dieu awas hidup di alam dunia ingat cengjang Nabi Muhammad dia wafat Nabi Muhammad dia filar dunia Nabi Muhammad ngantunkeun urang sadayana urang nu hirup di dieu ibu jelema nu loba dosa tangtu bakal maut nu ngaran maut lain mungkin tapi pas boga motor teh ulah sok diganengkeun jang meuni balaga kana kena motor ninja atuh nu kaliwatan teh meuni hiber nini watir da sok kirajang meuni balaga meuni sombong da eta teh teu ngareunah ieu boro-boro ka batur anu ngupingkeun ujang oge nu ngaganengkeun batur da teu ngareunah sabab motor can lunas tuh da kitu mata ngajena ge ngalamun we da bararingung isuk rek mengkiran papanggih jeung Mang Aang lain Aang Haji Aang Suran eta teh ini balaga ku motor anu can lunas mayarna digas teh kalah nyiniran angsuran non setoran
setoran dibawa mengkol di rem kiri dit alah jelema agul ku hutang ecah hirup di alam dunia bu di kampung babakan kadu nu loba dunia na nu loba sawah na maot na mawa sawah teu nu boga motor maot na mawa motor teu tong bala gajang eueuh kabejakeun jelema maot mawa motor aya ge kabejakeun jelema nu maot ti kusruk tina motor betul teu tong balaga ibu kopena boga imah gedong alah meusik imah jangkung imah gedong anger geus maot mah di jerotan dibalikeun deui tah ka asal ku Allah ibu diciptakeun tina naon ku Allah tina taneuh asalna jadi ulah salah engke ge urang teh bakal balika ka imah engke mah da hirup keneh urang nage ye kapan urang nage hirup keneh ek dikamanakeun eta imah eceu geuning balik kalah rek ngaliang jabaina teh usum hujan ayeuna eceu ngaliang kana taneuh atuh isuk teh hiber jadi siraru Bu naon nu dipake sombong neng ulah saing geulis ayeuna geulis teh tuh tinggal imah mah neng cek cek araya kunaon salah ke pangna teu bogoheun ka ibu ayeuna geus eueuh cinta teh da geus teu geulis ulah sok sombong lah kuno geulis kuno kasep matak neng ieu ari milih salaki teh ulah hayang nu kasep da anger ayeuna ge tah nu kieu yeuh ngora keneh geus kasap komo geus kolot pilih mah yeuh neng calon suami mah anu jud nu tanggung nu gede perhati nu gede kanyaah gelo mual butuhun si awek jang naon gede nu kitu ge lulus teu bisa dipake mah Astagfirullahaladzim muni bangga gede nu kitu ecek awas ulah sok kabawa ku sakaba-kaba ini beki araredan kieu nya Allahumma shalli wa sallim wa barik anger neng tingali geura ayeuna geulis rancunit indah ka bina-bina ibu baheula mah geulis geuning salaki ge aduh komo enggal nikah mah teu da ningali pamajikan geulis bari bogoh keneh maleman pertama meuni manja boro-boro pasea hayang hitut ge diplastikan hayang kiih ditarahan giliran ayeuna ibu geus karutut kieu tingali salaki malam Jumaah boro-boro ngeukepan nu aya mana pakuran ieu teh pamajikan atawa kunti Gusti cenah ieu ya Allah ningali pamajikan teh asa menit teu ngari batu mah susu neuh-neuh ayeuna mah ditoel ge teu oyag-oyag dibawa nangkara kalah jiga cepok nog nampuyak dibawa dongko jiga salendro dikenyot kalah nyelapna huntu atuh salaki teh geger Gusti ieu teh baso urat atawa cilok goang areling ecek hirup di alam dunia sing loba eling ecek lebih baik berjalan kaki punya harga diri daripada bersedan hasil korupsi mending kene gondrong daek ngaji daripada budak ayeuna daripada botak korupsi aya nu botak teu jahat walu siem jeung bal poli lebih indah mencangkul daripada ngukut tuyul lebih indah menjahit daripada ngukut kencit tong aneh ayeuna mah bu nu benar di penjara nu salah tertawa sungguh mata dunia memang tak sempurna Jawa Barat Jawa Timur masyarakat melarat pemimpin semakin subur mending kene ibad istiqo ame hirup barok tujuan hirup di alam dunia hoyong naon atuh ceuk urang teh hoyong bagja dugikeun ka ahe oh ceuk ceuk aya salaki tuh bogoh keneh ayeuna ka salaki wadul sok damun bogoh ge mereucet diuk ge moal pajauh oh tingali ece nuju engal nikah balas bogoh atuh diuk mung panggang kamana-mana selalu berdua lempang ditutuyun gedeblug labuh embis gobis ge meuni embis cek salaki teh angun-angun
naik motor muntang ge menekat hati-hati tipe pereget da bisi pamajikan ragrag gejelig bosan ayang akit enggak giliran ibu ayeuna salaki geus teu bogoheun diajak kana motor ge menekat jiga nu maksa mawa pamajikan jiga moal karung pare muntang kana cangkeng diamok ku salakina eungap sia teh muntang teh tong kana cangkeng kana behel ka tukang gedebut pamajikan ragrag lain ditulungan kalah dicarekan kumacek salakina cek aing tadi sia tong milu yo akang teh ulah sok kitu tuturkeun kumaha aturan syariat ibu ayeuna ajaran anu dicontohan ku Kangjeng Nabi Muhammad maka istri teh tara menyakiti Kang Nabi Muhammad maka bojo teh tara ngakhianati sabab istri tidak perlu untuk dihianati istri mah kudu disenangkeun kudu dibahagiakeun awas mikir bapak doraka nyari pamajikan teh satu kali hati istri terluka hese obatna jagalah istri doanya istri harumnya surgawi bapak sukses usaha sukses kerja tah aya doa pamajikan matak ibu budak hayang solehah rumah tangga hayang barokah ibu teh poe kemis salaki ka sawah teh ulah kalah init ka imah ceodah ya makalah araremok jeung bititin ngariung jeung cekokom dipingpin ku Ceimas da eta kokojona teh cenunung bari kararieu tah saya berjanji cenah aya nu kitu di dieu Bang Emok di Bang di awas ya ce hayang budak soleh hoyong putra ibu solehah eureunnan Bang Emok wal yut'imhu min halalin anak beri makanan anu halal kumaha carana tusing ridho pamere ti salaki napakah ayeuna sanajan saeutik syukuran ka Allah tetap alhamdulillah salaki mere duit 1000 saminggu alhamdulillah dibere sabulan ku salaki 10.000 alhamdulillah 3 bulan salaki usaha teu balik-balik inna atoina kal kausar da salakina ge teu maot euceu ajol innalillahi salaki kucap kicep keneh oh yuk musing salamet nu bade angkat yung sing teu keng dipegat jurig diuk deui da sieuneun Bu ibu makana ye punten ibu di dieu aya majelis aya pasan TKA TP taya gedan di payun teh murid TK unggul nya taman kadaluarsa tujuanana naon atuh ibu da urang teh bakal maot urang teh bakal wafat kabeh dunia ditinggalkeun harta banda dikantunkeun naon nu rek dibawa maot ku urang eueuh deui iwati amal urang dan nu maot oge urang lain soleh mun ibu maot mawa amal soleh da soleh gerek maot engke soleh mawa nusaha soleh muadaekeun mawa nu lutfi moal komo mawa nu asep ece teh nu dibawa mah amal urang pegat semua urusan dunia ce dunia ditinggalkeun ibu harta dikantunkeun matak tong balaleung nu balaleung hartong sararompong sabab anu bakal maslahat mangpaat ngocor tepikeun ka akhirat hiji sedekah jari mengpeung aya tabu yeuh wadahna tempatna jang nyalurkeunna ulah sok sombong ku boga kongkorong geura arical ti ayeuna bikeun ka Kang Haji Hoer Kang Haji kitu ieu teh cet masjid asa tos kieu heeh cenah ibu tuh kumahanya da hese eueuh duitna ih Kang Haji tenang ieu aya kongkorong abdi sok jual bagus eta teh ceu komo lamun tepikeun ka ibu ngarehab tepikeun ka hade biaya ti sorangan daripada dipake nyeun imah 2 tingkat karunya ka ibu geus tamat imah ibu maot ti heula salaki nu atuh bahagia bulan madu di imah anyar jeung pamajikan nu anyar naudzubillah min apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara yang pertama sodakoh sok ibu gelang ti ayeuna arical ieu abdi mangkarunya ka ibu bisi maot ti payun rek kumaha nasib gelang ibu nasib kongkorong euceu
Uca maot di payunda moal aya awewe nu maot membawa gelang jeung mawa kongkorong. Anger ibu keur engkak-engkakan sakarat maot mah encan lepas mah nyawa encan salaki teh mah geus riweuh ngudaran gelang. Eta gelang teh milik salaki tuluy dipake kawin deui. Sok rek ridho ibu salaki kawin mas kawina gelang ibu alah. Jaman nu dikawin ku salaki teh balan ibu awewe nusuk nyamper senam unggal poe pertemanan yang menyakitkan. Ibu anu dicadak mah amal urang matak nitip akidah tanamkan ka budak ya bunaya la tusyrik billah ulah sina musyrik ka Allah ti ayeuna ulah hayo sina nyekel HP budak teh lain ulah baroga HP silahkan da HP mah teu doraka HP mah teu salah nu doraka nu goreng mah lain HP na tapi jelema nu ngagunakeun HP lain nana euceu da eueuh HP nu merek nana ngacaprak jung teangan ka konter nu badag di Agung di ditu di Tasik eueuh HP nu merek nana bener Pak RT yang mah warga teh kudu dirarukiah itu ayeuna masuk ibu lebih banyak ayeuna mukaan Quran maca Quran loba keneh loba maca WA lebih banyak berteman ayeuna ibu jeung tasbih ayeuna ibu bari wiridan atawa berteman di Facebookan tuh gitu kan ieu mah HP lain ulah baroga ngan kang manfaatkeun kanu leuwih barokah ieu mah HP aya pamajikan boga nomerna aya SMS-an jeung pamajikan batur aya nu kitu hirup rumah tangga teh teu ngareunah we unggal poe teh ojo mikiran salaki kitu unggal tas di sawah unggal tas di kantor hayu we ibu teh riweuh mukaan HP salaki da salaki ge ibu atuh teu bodoh hapus pesan sebelum pulang Bu aya nu sok kitu SMS-an jeung pamajikan batur nu kitu teh salaki kreatif ngan kreatifna kreatif keuyeub ari keuyeub mata kahareup ari lempang ka gigir tapi si aya salaki kitu ngaranan salaki sing kompak pamajikan boga hayangeun jajan duitna kalah dibikeun ka pamajikan batur eta teh keuyeub imah aya lawang pantoan ari kaluar kalah ngajeleng tina janela eta teh puguh pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek nu kitu mah manya aya keuyeub momotoran ye Kang Kade tong balaga ku dunia jeung ku harta tapi kan kapo ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lohor pogog asar hampa magrib tunuh isya tibra subuh kaberangan dunia sangsara akhirat cilaka dunia dipake balaga teu inget kanu merena Gusti Allah Subhanahu wa taala ku sedekah mah moal matak sangsara ibu jeung bapa mana kosomalun min sedaqatin bal yazdad harta nu disedekahkeun mah moal ngurangan bal yazdad ditambah ku Allah ungut juga nu ngarti ari kongkorong napel wae matak abdi mah ece boga gelang ge dua siki kenang-kenangan ti kolot baheula ku salaki mah dititah meuli geunan teu hayang tadi ge nelepon ti Mekah cenah Umi nanti mah kalau pulang dari Mangkubumi dari Miftaul Khoir pasti Umi teh dibere 6 juta beuting leuwih cekeng teh cenah nitipnya isuk cenah peserkeun ku Umi kana kongkorong abdi mah mikir 2 kali salaki ngora keneh teu hayang meuli kongkorong mending dipake di pasantren loba anak yatim pasantren kerek ngabangun deui masjid kakarek beres ngarenovasi ladang pidato teh mending kanu kitukeun daripada dipake meuli emas kayak atuheun salaki abdi maot ti heula mah sok kabayang teu ku ibu abdi ceramah ayeuna di dieu dibere duit ku panitia tuluy meuli gelang ka toko Mas Hari Dewi kakarek 3 poe geletuk modar salaki nu atuh manggi gelang anyar kawin deui mas kawina gelang urang ladang ti Miftahul Khoir teh hayang teuing tong baralaga ece sedekah ti ayeuna sanes gelisna sanes kasepna ajena manusa mungguhing alokna nanging manakna budi pekertina rengkak polakna nasadi dinteuna ya Rasulullah kompak salamun ya Rafi'asya tumpah teh
jalma nu kore teh kudu ditek mun arek mere sok diengke-engke jalma nu kore teh kudu ditek aya di dieu nu beunghar koret jawab aya nu geus ka Mekah tapi koret wae ieu nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur ieu teh oh da batur mah aya ari manehanana dipenta udunan jang imtihan teu mere 1000 acaan oh jang naon eca moal lila hirup di alam dunia mah komo tak ibu mah geus marake baju bodas karik ngurebkeun gampang maot mah teu apal ibu sok ayeuna cep lupi ngora keneh da maot mah teu apal eca beuting ieu nu ti heula abdi nu paneuri atawa sabalikna abdi nu ti pengker tukang salon nu ti payun eca ade dua nu bakal maslahat pikeun ka akhirat ngocor ilmu anu manfaat oh ibu ngaraji ti ayeuna ubar galau ngaji obat bingung para rusing nyeri hate rariweuh salaki leungit teangan manya salaki leungit maca yasin mapai jalan ieu mah batur ngaji meni emu ngaos ari ecet teh urang hirup di alam dunia teh bakal dipertanggungjawabkan engke amal urang keur waktu di alam dunia bu diterima ibadah ku Allah teh lamun jeung ilmu urang teu boga mangpaatkeun mung pengharirup keneh yuk nyupri mengpeng aya ajel mengpeng aya mengpeng aya kia oh tilu nu bakal maslahat doana budak anu saro kunaon kutan budak di KTK-keun di KTP-akeun di madrasahkeun di kapasantrenkeun ibu terbayang lamun ibu boga budak tilu nol tina ilmu agama nu kahiji pinter puisi pinter nyanyi nu kadua jadi tentara jadi dokter jadi bidan nu katilu rajin maca Al-Qur'an tapi ayeuna hafal mah henteu ngan rajin bisa maca Al-Qur'an kira-kira ku ibu nu dibutuhkeun bapak keur sakarat rek maot budak nomor hiji nomor 2 nomor 3 nomor hiji budak pinter nyanyi agamaan kabejakan ilmu keur sakarat ngadeuketan mamah aku persembahkan lagu yang terakhir untuk mamah budak nu kadua nu jadi tentara nu jadi dokter ibu nu jadi ayeuna polisi teu bisa ngaji nol tina ilmu agami maknya ngadon mamawa pistol bapana keur sakarat manggil tatangana saudara-saudara bapak keur sakarat bacakeun Quran teu dibacakeun di bedil sia tapi budak nomor 3 pangkat jabatan nol teu palang hiji teu palang 2 manehana cukup palangkakan teu S1 teu S2 cukup S lilin tapi pernah ngaji di Miftahul Khair apal rarakatan salat akidah kuat makrifatna semakin akurat bapana keur sakarat nalkinan bapak tuturkeun kalimat tu diucapkeun ku abdi pantes eta cep Lutfi cep Lutfi teh ka bapana la ilaha dituturkeun ku inu nu keur sakarat la ilaha illallah cek anakna deui Muhammadur Rasulullah bapak tuturkeun Muhammadur Rasulullah lepas nyawa inung jeung bapak baragja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro sok ti ayeuna tah mangpaatkeun hubillah budak sina cinta ka Allah bari dieyong-eyong teh atuh budak teh dieyong-eyong bapana nu dikieu-kieu sorry ibu teh la ilaha illallah la ilaha illallah ieu maka budak teh ba nya budak teh gering atuh tingar kalongeun ti leutik ada di pelototan wae ba sok ibu marek tengah bohong wae kumaha budak atuh tepikeun ka ayeuna da ku inu nasuk dibohongan wae ti orok kabudak teh anak raja anak ratu pugu bapana ge tukang macul eta teh sok ya bu hubillah budak sina cinta ka Gusti sok gerajang wujud kidambako kiamuhu wakdaniat sok gerak atuh tepakan wujud kidambako kiamuhu wakdaniat tos hubi nabiyikum budak sina cinta kakang jeung nabi matak tadi diawali ku kisah rasul ku kisah nabi Gusti urang kela kela Lutfi sok bisa tuh Gusti urang sare cicing tepakan
tepakannya si Irek ek nyanyi Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Jadi Nabi Muhammad teh cep leutik lahir teh di mana? Di Mekah. Wafatna Di Madinah. dimakamkeunana Di Madinah. Ari cep leutik rek dimakamkeun di mana? Di bumi. Oh, ek digolerkeun di bumi meureun. Da ku dikubur atuh, dina jero naon dikubur? Di tanah. Cik, ari dikubur dina taneuh sorangan poek henteu. Poek. Tuh apaleun muhun cenah. Berarti geus ngalaman dikubur. Berarti teh Lutfi ririwa. Wilujeng wengi ka ririwa. Atuh darek teu poe kumaha nya cenah lamun urang teu boga amal perbuatan amal matak nitip ka hade akidah la ilaha iman sing kuat makrifat sing akurat punten Bapak ad-dunya mahalun lil balwa dunia mah tempat ujian tempat cocoba tempat gogoda la tulaikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah pepeje harta banda anak tong matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti awas cep Lutfi ulah kena budak keneh iman mah kudu kuat sok loba rintangan komo init ngaji pasti di perjalanan sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana jijik rana aya di dieu rana aya kitu keun bae rana ge nu penting ngeureuyeuh ngaji ngeureuyeuh ibadah si eta mah ngacaprak rana ngeunah jiga nunggus ngasaan we orang yo ceu ari ngajawab salah ulah nyuntrung tongong batur tuh suntrung bedut Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik man ana lakum kaifa ma kaifa ma wakum man ana laulakum kaifa ma khubbukum kaifa ma akhwakum Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jawaban sangat tepat. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Cep Lutfi rek dimakamkan di Imah. 100.000 buat Cep Lutfi. Belikan karena gunting kuku eta kuku meni paranyang gitu. Si atuh da bujang-bujang atuh. Ieu teh meni teu bisa ngurus awak. Kuku da ieu bu sunat kuku teh ulah dipanjangkeun kitu. Potongan pas sunatan dina awak teh ngeuretan kuku sing bersih, poe Kemis, poe Senin. Tak sunat ngarapihkeun kumis, silakan diurus tapi sing pugu. Oh, itu. Teteh sunat tilu sunat mersian bulu naon bulu kelek anu ka temrak ge nu katingali menikat kieu komo nu nyumput meureun bala sunat opat sunat mersian bulu sayang odeng tah Cep Lutfi kade mun di lalaki dikerok mun di awewe dibenyeng di dudutan kabayangnya pew gitu. 5 tah kudu dihitan lalaki mah ieu Cep Lutfi terus dihitan teh can awas yuk nya sing bener gitu awak urus itu tah tah kitu tah Cep Lutfi tah bisi rada leuleus mah tah krating dengkok nya beulikeun lumayan jeung meuli catok kuku tah ada ibu nu maslahat manfaat hiji sedekah jariah dua ilmu manfaat tilu putra anu saro yuk pasantrenkeun di dieu ibu aya putra ibu nu di pasantren aya putra ibu nu masih di SD ayeuna aya jung teh yang atuh sina balik da ieu mah geus peuting piraku budak sina ngarenong di sakola bener da moal balik dituluykeun ge ngaji jeung pasen ge mah sakadanya eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu eling-eling dulur kabeh ibadah ulah
campolek berang peting ulah bisinaka buru awas ulah lali ibadah siang jeung wengi tongkalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ngagosokan yuk sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin ham tarikan tawasalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badriyah bi ahlil bad kela ulah wakan teraskan tepakana panangan acungkeun ibu nu katuh goyangkan ke kanan dan ke kiri supaya peredaran darah dina salila urang beredar lancar da ieu teh isukan teh bakal ngobrol ka Allah al yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun panangan teh ulah loba ngetik ayeuna SMS-an lobakeun kunaon ibu sok dengan wiridan subhanallah 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 matak istilam kan hajar aswad ge ngange panangan bismillahi Allahu akbar ieu teh bakal jadi saksi sakali nyium hajar aswad ku dampal panangan ibu bakal dihampura ku Allah 70 dosa nu laleutik ibu ulah waka amin dan can ka Mekah naga ibu mah ibu teh acan ka Mekah hoyong dihampura dosa tapi teu tiasa nyium hajar aswad cium tarang salaki unggal balik ngaji nyium tarang salaki eta teh akur jeung nyium hajar aswad sakali nyium tarang salaki 70 dosa nu leutik gugur dihampura ku Gusti matak ayeuna ibu balik ngaji sok amalkeun meunang ngaji ringkus leungeun salaki talian sukuna golerkeun dina kursi dina meja ku ibi sok cek ibu teh cicing sasalaki aswad nah meunang 70 dosa leungit itu oh. 2 kali ibu teh 140 dosa erep 210 dosa beki mineng nyium salaki beki erep dosa komo salaki na hideung mah anggap we hajar aswad sok ibu kaluhurkeun acungkeun nu gaduh HP cepeng HP na sok tamang pahatkeun ayeuna mah HP kudu barokah ieu hurungkeun ieu na teh baterena ibu angkatkeun panangan nu katuhu hurungkeun HP na sadayana nu teu diacungkeun berarti bau kelekna sia sok yuk kaluhurkeun salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin semuanya terakhir ami barokah la tawasalna babakan kadu bersolawat hayu lillah wa kulli mujahidilillah bi akhlil badriyah Allah bi akhlil badriyah Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah eling eling ibadah ulang berang peting ulah wale bisina kaboro bisina kaboro pae taya berang taya raja taya kuring di mana ajal tersumping temenang tempo anaking temenang tempo anaking sholat ulah ngaraos cangkel hayu Nabi Muhammad marido berkorban nyawa untuk umatnya, untuk semua yang hadir di sini, umat Nabi yang tercinta. Yuk orang mau sholawat kamantena amih kenging syafaat. La ala yas
Muhammadin habibillah. Subhanallah wala ilaha Allahu akbar wala haula. Babakan kado bertasbih hil aliyil azim. Subhanallah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala haula. Sekali deui aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan ibu barokah sholawatan, ibu sadayana kenging syafaat, ibu sing enggal dinasibkeun ku Allah tiasa kamarekah. Teu cukup ku amin, da kudu daftar heula eceuk. Sok gerada daftar ka Kang Haji Khoirnya, Kang Haji geda sok nyanakan jamaah umroh sami satrepel sareng abdi di Taja mulia barokah. Karasan teh hajiin ge nu sok nyepeng di Taja ayeuna hadir di tengah-tengah urang sadayana. Alhamdulillah abdi kitu selami gabung sareng Taja. Ibu moal hariwang di dieu aya pengurusna, di dieu aya sesepuhna. Sok gerada daftar ka Kang Haji. Mudah-mudahan tiasa dinasibkeun ku Allah arangkat urang ka tanah suci. Pidunga ti sadayana mudah-mudahan abdi bade teras angkat deui karasan enjing jadwal abdi di Lurah Agung di daerah Cirebon Kuningan wios teu naroskeun oge. Mohon ieu mangawartosan we ka balarea ngabejaan amih arapal da kudu nama ayeuna ge jadwal teh di Karawang. Geuning kunaon teu ka Karawang dipikir-pikir rek naon ka Karawang da eueuh nu ngonang. Pidua karasan abdi teh ibu 3 bersaudara Aah Beben Cecep trio ABC Mingon Payun akan terbang ke Kuala Lumpur Malaysia, diundang ku Raja Malaysia kanggo ngisi acara syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Bapak Ibu jamaah sadayana Neng nu gareulis nu karasep sing sararehat paranjang yuswa. Pidua kersan pun Bapak nuju kirang sehat Ibu tos 2 sasih teu damang pun Bapak teh di Cineam pendiri Pondok Pesantren Al Abror nuju teu damang kirang sehat sing enggal disehatkeun deui. Oge pun lanceuk karasa nuju di Mekah nuju masih keneh ngabingbing jamaah Haji Plus di Travel Ananda El Haromain ayeuna masih keneh aya di Madinah. Pidoana mudah-mudahan disehatkeun. Bili ibu hoyong ngiring angkat sareng abdi mangga ngalangkungan ka kersana Kang Haji Khoir. Hoyong abdi mah hoyong kataja tapi hoyong sareng Kang Haji hoyong sareng abdi. Insyaallah abdi di Travel Taza Mulia Barokah bade angkat dina kaping 2 Desember. Masih keneh lami ayeuna Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ibu masih keneh aya waktu yang kukumpul bisa hoyong ngiring sareng abdi mangga ngalangkungan daftar ka kersana Kang Haji Khoir. Insyaallah abdi ngalangkungan PT Travel Taza Mulia Barokah kaping 2 Desember insyaallah kalih keluarga ti Pasantren Al Abror. Mudah-mudahan aya rezeki paranjang yuswa sadayana abdi bade angkat ngalaksanakeun ibadah umroh. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana Cipeujeuh Jalan Cieureih Malikupati wa Abonan pepeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan sanes teu hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan keuna ku paribahasa sikabayan meulikina ti Cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus. Abdi mah teu ngajawab kitu. Nu ngajawab kitu mah ibu berarti ibu nu lapar. Mohon ibu tos dalahar. Naon daharna sangu beas? Beas oh sangu. Ngan sangu di dahar ku urang asalna tina piring ece. Maknya dahar tina nyomotan remeh tina beas tina piring. Osok ibu dalahar dina piring. Teu meunang pepeujeuh dahar mana kursi, dahar mana karpetnya. Tenaon. Sakitu nu kafihatur subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Can ngadoa geus baralik 7 rigma kitu. Padahal kiai teh bade ngadoa ayeuna teh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب Haji Poroda teh haji dina sareng sadaya para jemaahna pala malihan parantos menurut informasi parantos mendarat di Jakarta. Urang doakeun hajina mudah-mudahan mabrur makbul sadayana. Sakitu nu kapihatur subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Can ngadoa geus baralik 7 rikmah itu. Padahal kiai teh bade ngadoa ayeuna teh. Wallahul muwaffiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.